Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amari karek beres nyaritakeun farduna wudu. Fardu teh bisa oge kurang dikatakeun wajib. Jadi hal-hal anu wajib dilaksanakeun nalika wudu eta sakitu geuning. Ngan naaripanana atawa nyen palanggaranana entong kieu. Di mana dipigawe diganjar, ditinggal disiksa. Tong. Jadi naripana teh lamun fardu mah di dieu mah dina bab wudu mah ngartikeun teh sesuatu anu mesti dipigawe nalika wudu. Mun teu dipigawe matak teu sah kana eta wudu. Matak ngajadikeun teu sah kana wudu. Eta fardu. Ngan ieu pengarang yakni Syekh Salim henteu nampilkeun sunat jeung makruh. Naon sababna? Sabab Syekh Salim ngamaksud ikhtisar, memperingkas. Jadi targetna nu penting eta jelema wuduna cukup, pembatalanana engke paham bisa dihindari, syarat-syaratna dicumponan penting sakitu target Syekh Salim. Adapun masalah pasunatan maksudna engke bisa dilanjut ke kitab sejen gitu. Ngan ayeuna meureunnan urang sabada nyaritakeun fardu, urang sambung nyaritakeun pasunatan ngambil nya referensi tina kitab sejen. Nya banyak di kitab-kitab sejen di Riyadul Badi'ah, di Busrul Karim, di Takrib. Banyak dicaritakeun pasunatan wudu. Jadi orang asupkeun ayeuna supaya sakalian maksudna. Sameme asupnya, sameme asup karena pasal nu bakal datang di hareup pasal tentang niat jeung tartib. Ke hareup bakal aya pasal anu ngabahas tentang niat. Udah ngaulang deui lah penjelasan ngeunaan niat jeung maksud daripada tartib. Dari pagawean opat mah beungeut, mah dua leungeun, ngusah atau ngabaseuhan sebagian sirah jeung ngumah dua sampean eta mah dirasa geus cukup deuna. Lamun niat engke aya pasal tersendiri sabada ieu pisan. Bakal dicaritakeun heula saeutik ngeunaan niat. Ayeuna urang asup heula nyaritakeun pasunatan wudu. Ari pasunatan wudu teh katsiro seueur. Sebenarnya teu bisa dirangkum ku berapa angkana teu bisa. Loba pasunatan wudu teh. Memang dina kitab-kitab oge ulama-ulama henteu nentukeun misalna sekian welas atau sekian puluh teu. Rata-rata ngagunakeun ibaratna sunanul wudu'i katsiro. Pasunatan wudu eta loba. Minha paling nyebut teh tina sebagian. Tina sebagianana pasunatan wudu teh nu kahijina tasmiyah, artina maca bismillah. Tasmiyah teh artina maca bismillah. Di pasunatan wudu teh di antarana pasunatan wudu teh anu kahijina maca bismillah. Iraha nya ari utamana mah awalahu. Di awal wudu samemeh wudu. Utama nama memeh wudu. Ngan lamun poho di awal mangka bisa dipigawe di tengah-tengah nyelang heula. Tapi lamun geus kaburu beres wuduna teh geus beres nepi ka mana beres wudunya ka ngumah suku. Mun suku geus ka kumah duanana kakarek we ingat aduh tadi teh maca bismillah anya entos we. Lamun geus kaburu beres. Nah, lamun poho di awal terus ingat di tengah-tengah sok happy gawe harita.
Ari lafaz nu dipakena minimalna bismillah sakitu. Utamana bismillahirrahmanirrahim. Jadi minimalna mah bismillah sakitu. Utama namanya lengkap sakumaha ari mushaf bismillahirrahmanirrahim. Nah lamun poho teh poho di awal hege ingatna di tengah nya ulama nuduhkeun segat anu alusna teh bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillahi awwalahu wa akhirah. Tah teh lain dina wudu bungkul. Dina pagawean-pagawean sajian anu alus mungguh syara nu disunatkeun dimimitian ku bismillah, maka lamun poho di awal boleh dipigawe di pertengahan pekerjaan, kaos dahar, nginum. Kurang poho kaos tadi pan jigana gitu sawareh mah anu poho rek dahar teh maca bismillah heula tadi teh sore. Aing sekian belas uap ingat. Emang kawa nyelang heula we bismillahi awwalahu wa akhirah. Biasakeun teh nya urang teh atuh ladang ngaji teh tahap awal mah naplakeun bismillah na baham teh. Ladang ngaji itu ngabiasakeun rek naon-naon asal nu alus ceuk syara biasakeun mulai ku bismillah. Tati antarana teh wudu pagawean alus da ibadah. Maka sunat diawali dengan bismillah. Maka nomor kahijina pasunatan wudu teh nyata bismillah. Man ieu asupna sunat kadeng lain fardu. Jadi hartina sunat teh lamun di dieu mah lain kieu ngahartikeunna di mana pigawe diganja ditinggal moal disiksa lain. Tapi nerjemahkeunna teh di mana dipigawe nambahan pahala kana eta wudu. Mun teu dipigawe teu matak ngaruksak kana sahna wudu kitu. Arti sunat di dieu. Tah ti antara pasunatan teh maca bismillah di awal. Lamun urang maca berarti nambah pahalana, boga pahala tambahan berarti maca bismillah. Lamun poho di awal kali deui nges asup kana pagaweanana kakarek ingat mangka baca wae dengan segat bismillahi awwalahu wa akhirah. Kaduana ti antara sunat wudu teh siwak, artina siwak teh nyusur. Siwak artina nyusur, ngosokan huntu ejeung rongga mulut. Siwak teh nyata praktek ngosokan gigi asnan bahasa Arab jeung lisan. Nah, jeung rongga mulut teh ya. Tadi disebutna siwak. Jadi ketika nyebutkeun siwak, tah maksudna teh eta lain obeh kada siwak mah nya. Olak siwak teh kana obeh. Obeh mah naon bahasa fikihna? Tuh pohon deui obeh, naon bahasa fikihna obeh? Istinja. Boga istilah-istilah sendiri. Lamun siwak mah artina pagawean ngosokan ngabersihan huntu jeung rongga mulut. Lamun urang rek wudu sunat siwak. Tempatna di mana? Memeh kakemu siwak. Tapi emang lain nudingnya, nganting aya nu geus ngalaman ting encan memeh wuduna siwak heula lain nuding mah paralu. Teu kudu di aku da ngacung sararea teh ilah mah pangheula abi cenah cara encan pirna pisan keajaranna engke memeh wudu teh siwak heula nyata tempatna teh samemeh kakemu. Jadi lain balik kakemu beda deui engke kakemu beda deui. Siwaknya siwak we heula. Bari make niat siwak. Nya niat sejak nyusur gitu. Bari gitu eta teh. Urang teh sejak nyusur, sejak ngalap kasunatan nyusur. Ingat tempatna sameme kakemu. Dina wudu mah ya, tempatna ngalaksanakeun siwak teh sameme kakemu. Ari alatna paranti siwak, setiap benda kasar tur suci, setiap benda kasar tur suci nu bisa ngalingitkeun kokotor huntu eta bisa dipake keur siwak. Jadi patokanana alat siwak mah
benda kasar teh lain benda lesang. Kalau menurut kieu tanya jenis-jenis beling itu bisa. Tawa plastik nu lesang itu bisa. Karena asal aya benda kasar bahasa Arab nama khosnin benda-benda kasar seuseut kasar dia maksud suci ulah ku najis kadenya ulah ku tai hayam garing ulah benda kasar suci nu bisa ngaleungitkeun ka kotor gigi namun aya ceuhil-ceuhil bisa kaalaan gitu ku eta benda jeung lain anggota tubuh manehna jadi sanajan kasar suci lamun bagian daripada tubuh manehna mah teu meunang dipake siwak seperti contohna lamun aya ramo nu kasar nah ramo nu manehna mah teu bisa tapi lamun diinyeu mah ku babaturan bisa dipake si Marwan pan rada jigana gitu ramona teh nginjem lah eueuh nyemer ramo maneh. Ya termasuk salah satu contohna alat anu bisa dipakai siwak teh model kain. Ya, ini kasar, benda kasar. Seuseut maksud. Kasar ini mah seuseut. Juga lamun dikosokeun bisa diceun. Diceun kotor huntu tah bisa. Ku kain nya kain atuh leungeun baju atuh tawa tungtung samping pake. Nya kayak mah seuseut urang atuh ge da kokotor lagi nu urang ieu. Mun make niat ngaraya pahala siwak. Nya niat saja siwak saja nyusur. Ngan anu utamana nu utamana alat siwak teh ku dahan kayu arok atau akarna. Kayu arok tong irok arok ukap arok. Nulisna teh hamzah. Nya hamzahna ge ku rupa alif ditantungkeun alif, ro, alif, kaf, arok. Kayu arok sok disebut teh kayu siwak ning ka dina mah urang ge sok ngadenge aya nama geus biasa beredar di urang oge nya sok disebut kayu siwak padahal ngaran asli nama jenis eta kayu teh disebutna kayu arok ngan karena spesialis sok dipake siwak disebutlah kayu siwak ngerti ora ai tumbuhna kayu arok nya teu khusus di Arab sebenarnya mun boga mah bibitna pada sulit teh bibit di urang ari mawan garing itu kan mah tumbuh. Memang keur direncanakeun baheula jeung pangarsa sayeup. Hayang melak gitu, hayang melak di wilayah di urang. Sehingga kena lebih mudah gitu. Sabab memang loba keistimewaan kayu arok anu eueuh dina benda sejen. Bahkan di antaranya cek ulama gitu. Lamun jelema rada pageuh-pageuh di sana sing rajin siwak ku kayu arok. Tau mere budak mah hese ngomong rahek. Adi rada hese ngomong cenah eta ku siwak. Inang diaan letahna olasan. Lawan geus diteliti ku ahli kedokteran kan enzim nu terkandung dina getah siwak eta melebihi dina enzim-enzim kimia matak ngawetkeun kana gigi. Kemudian aya nu disebutkeun duhnut toyir istilah eta nama, istilah dina kitabna. Lain minyak manuk maksudna. Eta jadi aya unsur anu boga pengaruh kana matak fasehat lisan gitu. Di antarana tarekah marah capetang bahasa kolot. Rajin siwak mentara asa sok hese urang ngomong balelol wae rajin siwak ku kayu arok teh bahanna nyangan meuli nah di teu boga bau teh mah tadi bae ke petungtung samping sarua kawan nyieun-nyieun atuh ku dahan jeng-jeng ka nyala nyara sarua aja da tadi patokan mah kan benda seuseut suci bisa ngaleungitkeun ka kotor gigi eta nganu utamana lamun boga ku kayu arok. Awak balik deh kan. Ta ieu siwak nya, ieu siwak nyusur teh lain khusus pasunatan wudu lain. Bahkan dina setiap kaayaan oge sunat urang teh nyusu. Bae anake can bisa nyontohan ka aren teh. Halusna mah dina setiap kondisi nyusur. Kongke engke dina takrib lebih lebar atawa
di Riyadul Badiah ge aya lah tempat-tempat anu dianjurkeun urang nyusur ti sajabana li karek wudu gitu nya geus boga rek wudu tah termasuk pasunatan memeh kakemu teh nyusur heula ngan salian ti rek wudu oge beberapa pagawean sejen dianjurkeun siwak heula seperti ti antarana dek salat rek qiraatul Quran rek qiraatul hadis qiraatul ilmi kemudian rek sare hudang sare loba nya tempat-tempat anu dianjurkeun urang siwak heula tah heulaanan atuh urang bisi can kabedag dina loba mah na wudu jeung rek na salat atuh biasakeun nyusur heula aya praktekna nyusur kumaha lamun ku kayu arok misalnya ya mun diamag-amag kayu arok jadi praktekna nyusur mah mulaina ti tengah ti gigi tengah ti dieu tah setarna teh kabelah katuhu ngadorongna ka dieu tah sampekeun ka ujungna balikeun deui ka dieu ke terus 3 kali kita kosokan jeung bari dikosok itu tah lain kitu hungkul dikospan maksudna bari ngabersihan tah geus beres jadi poesena kagigirnya ulah di kieu da huntu mah kagigir tangke tuluy ngabersihan letah jeung lalangit bahang lamun letah mah di bedol ulah kagigir letah so mungkin bisa aya saraf lidah anu kaganggu jadi ka dieu medol nah oh iya lalangit letah bedol ka dieu ka hareup itu prakteknya nyusur so yang rajin lah mi nyusurin coba di kamar kayu siwakna dari kerik heula dilaan kulitna tuluy digeprek cina jiga sapu koas ya cina jiga koas kan targetna ngarah berasihan meureun cenah atuh kana bakal olok heukeun bae nuntutnya CF katanya sok nuntut CF dipake nuntut marurah gitu sih eta. Nya pundurkeun deui kitu deh. Mung cenah urang mah sok bau lah ngurus siwak teh tadi kumaha padahal anjuran dina kitabna oge nya dikumbah. Dan nu alusna mah siwak teh nya eta kayu arok garing dibaseuhan heula memeh dipake. Kalau urang koas we. Oke, beres kumaha lari jadi bersih. Kan kadewe teh anu jahil ulasan cengek kun waktu urang nyusur teh meureun ripuh ngadek salat entong ade pamali dolim soalnya nomor kaduana ti antara pasunatan nyusur teh ti antara pasunatan wudu teh siwak yakni nyusur heula ari tempatna samemeh kakemah merasa kitu na deui di antara pasunatan wudu teh ghuslul kaffain ngumah 2 telapak tangan disebutkeun kaf tah ieu istilah kaf mah telapakna telapak mah lain rama unggul mah asobi aya nu sakieu mah asobi ya mah lamun kaf mah nya ti dieu bae nya dampaleungeun basa urang jadi di antara pasunatan wudu teh nomor sakituna ngumbah 2 dampal leungeun ilal qau'ain nepi ka qau mana iku tah ieu pergelangan jadi sakieu di kumah teh ulah kikituan jiga tas dahar urang mah barudak mah kuciwek kecewek jiga tas dahar kumah formal gitu sah kitu tah kumah tah nepi ka dieu kumah lain kikituan ngan teh jiga tas dahar mun tah jiga erek mancing lauk kieu kumah nah dek dicukup dek nah ku cara dek dikucuran atau dek di karelepkeun kana cai ari gede mah caina loba karelepkeun nepi ka mana ilal qau'ain nepi ka pergelangan nya dari kumah jadi ge mah tong kitu anu unggul heuh katiluna madmadoh 4 madmadoh artina madmadoh teh kakemu madmadohtun pa lalatun masda terus jeung dahrojatan sarua madmado zalzala damdama itu rubai madmadoh nah artina madmadoh teh kakemu berkumur engkewen tong dipaksakeun nulis ieu ayeuna nama ada ngadarengekeun ngali pupus ieu teh bisa kalakan teh kapaham di omongkeun berkumur kamu
Sunat memeh wudu teh kakemu iraha sanggeus ngumah 2 dampal panangan. Jadi peureun pemakaianna mah urang teh ngumah heula 2 dampal panangan tuluy nyusur, geus nyusur kakemu. Pan tadi teh tempatna nyusur teh memeh kakemu. Memeh kakemu atawa bisa oge nyusur mah memeh ngumah 2 dampal panangan bisa. Nah, lamun tas kakemu geus liwat waktuna, geus kaburu kakemu. Jadi sama meh kakemu eta mah rek panyelang antara ngumah dampal panangan jeung kakemu rek memeh sakalian memeh ngumah dampal panangan nyusur heula beres nyusur teuneun misalna alatna lamun aya alat khusus kayu aro tuluy ngumah 2 dampal panangan beres eta asup kana madmadah kakemu. Hari patokan kakemu minimal nama nya ngasupkeun cai kana bahan eta kakemu. Asal ngasupkeun cai kana bahan eta geus hasil kakemu disebut. Geus hasil madmadah. Rek dipikeun deui, rek tuluy ditelen sarua wae. Ngan ari utama nama ngasupkeun cai kana bahan tuluy diputerkeun di jero bahanna nya tadi dikitukeun dipikeun deui. Eta nu utama nama. Ngalamun teh teu kitu asal eta we asal ngasupkeun cai kana bahannya hasil madmadah sakitu. Geus boga urang pasunatan madmadah. Ada sing eces nih, perhatikeun sing eces. Tuluy deui pasunatan wudu teh istinsyaq. Artina ngenyot cai ku hirung, menghirup air ke hidung itu terjemah Indonesia. Berarti ku napas kayak gitu. Ngasupkeun cai karena lubang hidung. Ari asal istinsyaq. Ngasupkeun cai karena lubang hidung eta asalna istinsyaq. Ditukeun jieulkeun. Anu alus mah nyata eta si cai teh dihirup gitu, dihirup dikenyot ku napas nepi ka sakira-kira nepi kana cuping hidung. Masuk disebut naon tempat kaluarna gunah teh? Khaysum teh ieu tempat kaluar gunah. Matak lain tenge maca gunah mah. Ming lain kita tuh. Jadi karasa dengunganana vibrator hidung eta sebutna gunah. Jadi lamun ieu teu karasa eta berarti can bener maca gunah. Wa min qabl min ba'di. Pokona setiap tempat anu aya dianjurkeun gunah mangka disebutkeun gunah teh nyaeta dengungan dina khaitu. Jadi karasa. Panda teh dinyata ya selaput tipis. Da kitu tah. Lamun urang istinsyaq balik di kana bab wudu ieu. Utama nama si cai teh dikenyot sampai ka batas khaisum eta ka dieu da cuping ieu. Geus itu piceunkeun deui. Tah, ena urang samungkeun. Di antarana dianjurkeun ana madmadah kakemu eukeun nganyahokeun atau ngadeteksi bisi terjadi perubahan rasa cai. Mana mungku kakemu mah engke karasa ieu caina aya perubahan. Anu eta dikhawatirkeun si perubahan teh matak ngajadikeun eta cai teu sah dipake wudu. Jadi kaburu kapangi di awal. Terus deui di antarana dianjurkeun istinsyaq eukeun ngadeteksi bisi terjadi perubahan bau na cai. Jadi perubahan warna tadi ku kukumbah, perubahan rasa dideteksina ke kumadmadah, perubahan ambe dideteksina ku istinsyaq. Bahkan lamun bener ieu urang naon sebutna teh dipigawe gitu kebiasaan ieu. Eta leuwih kajaga ieu teh tempat-tempat ieu. Do anggotan urawan ieu. Teu kudu tes swab suhu. Urang geus biasa teu make alat oge eta setiap rek wudu urang pan istinsyaq. Kudu swab. Nah,
bahkan kan dilanjutkan ditunana di ujung kana lamun lain keur puasa mah oge disunatkeun mubalaghah artina dibangetkeun dina kakamu jeung istinsak lamun lain keur wudu lamun lain keur saum kade lamun orang posisina lain keur saum maka ketika madmadah jeung istinsyak sunat mubalaghah pancek tadi ari saala kadar kakamu mah asal cai asup kana ieu kumurkeun kaluar geus ngan aya disebut mubalaghah mah lamun dina kakamu sakabeh rongga mulut ngalaman ka tepi ku eta cai berarti nepi ka lak-lakan cai karasa oh begitu kan terus deui disebut istinsak nya tadi kenyotna eta cai nepi ka karasa nyampe ke khaitu ngan eta teh lamun urangna lain keur puasa lamun urang keur puasa mah entong lain tong madmadah entong banget jadi lamun urang keur puasa cukup saala kadar asup cai ka dieu da teu batal ari asup cai wungkul kana baham tuh diceun deui ke bersihan mun irung penting asal kabatas ka ieu eta tah eta ieu kabaseuhan heula eta geus dianggap ngahasilkeun kasunatan istinsak jadi keur puasa mah ieu mah teu batal karek samet dieu mah baseuh dieu mah hadohir keneh kana bab sawu ngan peda kade kasunatan wudu teh bejaan komo ka barudak istinsak lain nyabakan ieu lain kikieuan lain ngumah iruh istinsak ngenyot cai kana rongga hidung pan budak mah sok kikituan naon sih balai kudu dieukeun teh nya kudu diterangkeun ai nu alusna dina kakemu jeung istinsak nyokot caina disakalikeun kumaha disakalikeun teh maksudna keur kakemu jeung istinsak sasakali nyokot misalna urang nyiuk ku nu kieu tas sasiukan teh keur kakemu ongko sesana dikadiekeun langsung yang teu dituntut gitu nyiuk teh kakemu engke sisakeun saeutik keur ieu tapi ceun heula nu ieu lagi situ kumur-kumur piceun ngambil deui gitu sabab eta termasuk penghematan dina menggunakan air jeung dina tanaga jadi sakali nyokot teh keur 2 pagawean eta nu utama ieu ge lain uding teuing geus aya teuing can ngajaran uduna teh kieu dibeberes eta sok asa rusuh wae nika sok nyikan ampe dek cing soledat tina wudu teh asaribu wudu hingga eukeur balap motor ieu mah diruntuykeun nya mah leungeun kakemu istinsak mah ngaruntuy pagaweanna memeh wudu kan ari wudu mimitina teu iraha wudu teu iraha mimitina hah teu iraha ari wudu nya ngumah wajah teu wudu nah ieu mana sakacabruk pan pagawean ka hiji teh geus wajih lain nya mah banget kanu ieu pagawean nu bieu diruntuykeun teh miti siwak ngumah dampal leungeun kakemu jeung istinsak eta kabehna ge memeh wudu di pigawe jadi memeh ger ngumah banget ada terus sing inget atuh mah pagawean awalna banget pagawean awal wudu kalau salat engke wis ditu nya mimitina salat ngeusanana wis ditu nya ya ge mimitina wudu teh ti ngumah banget ari ngeusanana wudu ya ngumah 2 suku ngeusanana wudu mah ngumah 2 dampal suku
Ada asing telak diajar di telak tuh. Cara penting artian sih ya kan, kayak bejaan yang ngebaturan. Nah, jadi pasunatan ieu mah kayak dipigawena samemeh prakna wudu. Kemudian aya deui pasunatan wudu teh istiqbalul kiblat. Tunana ku anu dihanap istiqbalul kiblat artina mun kongang lamun teu aya halangan sepanjang wudu teh bari menghadap kiblat. Eta termasuk anjuran sunah. Jadi urang wudu teh bari mayun kiblat. Namun kondisinya tidak ada halangannya, ada halangan. Karena rupak tempat atau kumaha misalnya gapah. Cuma kalau masih bisa, kalau urang wudu dina bak eta mah nya. Namun masih kena bisa mah bari menghadap kiblat. Mane keur heureun mah kitu he waktuna mepetnya sok ke belah mana. Sepanjang wudu eta mah nya hareup kiblat. Lain mimitian wungkul. Sepanjang wudu teh bari nyang hareup. Terus pasunatan wudu teh keneh deui taslis. Artina taslis teh 3 kali. Taslis 3 kali pandena salasa taslisan 3 kali boh waktu ngumah atawa ngusap. Pan meureun nu pardu oge dina wudu nu pardu teh 3 anu dikumbah mah wajah, 2 tangan, 2 kaki, lamun diusap hiji sirah. Tah ngalaksanakeun ngumah atawa ngusap teh sunat mah 3 kali. Ari wajibna sakali ya wajib asal rata sakali jadi. Ngan sunat 3 kali mun memadai artina caina cukup waktu henteu mepet. Sunat 3 kali. Termasuk ngalaksanakeun pasunatan nu tadi oge. Kakemu 3 kali, istinsak 3 kali sunat. Engke jeung pasunatan nu sajian oge gitu. Panu aya kata pasunatan salianti pagawean fardu aya. Tah eta dilaksanakeunana sunat mah 3 kali. Taslis disebut. Geus sakitu heula nya. Sakitu heula nu dijelaskeun mah karek sana taslis. Istiqbalul kiblat geus kabawa. Berarti tinggal tina mualah ka handap. Soalna pan kudu dihartikeun naon maksudna mualah. Ulah disebutan unggul. Kebetulan. Kalau alam besok.